lain eta duit anu 200 juta nu ladang cengkeh kirimkeun lah. Ari nu 500 juta mah keun bae kajeun lah. Bikeun we, bikeun kanu ngabutuhkeun nya. Urang keur di ieu keur di pantai. Jala. Ai di dinya naon datang-datang jojo nubruk ngaganggueun keur ngahayal si teh aing mah. Naon kunaon? Aya masalah urang teh. Aya masalah. Sok ngomong, masalah naon ka di dieu? Kasih ucuy sok, aman. Tapi mau baturnya Mang Ucuy. Aman. Emang ieu masalahna rahasia? Rahasia pisan nih Mang Ucuy pribadi urang. Heuh, sok ngomongkeun naon rahasiana ieu masalahna naon? Sugana urang aya solusi. Tapi janji Mang Ucuy ulah bunjang beja ieu mah rahasia pisan Mang Ucuy. Ya Allah teu percaya he, urang teh batur nanti 11-an tahun. Ya pira ku teu percaya sok janji aing mau dibeja-beja ka saha buru. Lah, janji bener Mang Ucuy. Janji. Sok aya naon? Tapi da euy, bisi bocor Mang Ucuy mah aing mah. Astagfirullahaladzim.